wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Aya hujan cai, aya hujan ma'arif al asrar. Ketika jelema istiqamah dina tariqah teu gideg-gideg ndek paharep-harep jeung bupati, dek paharep jeung gubernur, dek paharep jeung menteri, sekalipun presiden jelema tah mah kabeh ge isuk pageto ge bupati ge paeh, gubernur ge paeh, menteri paeh, kiai maot. Beda setting bahasana ya kan, paeh kabeh ge. Jadi ulah kusebab deket jeung pamarentah gibeg, masya Allah. Kifudoli lamun cara mah deket bupati beda bupati. Hayang rada nambah yeuna tah. Ieu jurig nu sebenarnya mah tah. Ulah gideung. Dek saha teh dek saha sarua makhluk Allah. Ketika bener benerkeun, ketika salah salahkeun. Tadi Pak Bupati di dieu makomna makom thariqah nyaritakeun dahsyat anu ngomong. Teu beres Bupati ya. Ulah sekali-sekali deui sia di makom ieu nyaritakeun bola. Ye sembarangan. Teu meunang. Tapi orang doakeun persitana supaya jadi wali. Ya, atuh bupati dah heula kena jadi wali. Minimal wali kota lah.